Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Faqala Allahu ta'ala fi kitabin mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-ayah. Sholawat sareng salam anu tos teu birek deui disanggakeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalmi nu pangmulia-mulyana, jalmi nu pangaheng-ahengna, tur jalmi anu pasih anu masih dugikeun kadanget ieu ngucurkeun rahmatna ka urang kalayan idin Allah ku cara masihan hikmah, ku cara masihan rahmat khusus kanggo umatna, umat tingawitan paletekna alam dunya dugikeun ka engke akhirna ieu alam dunya. Nya kitu deui sholawat jeung rahmat baris dirarapkeun ka urang sadaya, ka kaum muslimin muslimat khususna anu hadir anu aya di ieu majelis anu nuju ngayakeun acara Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu damang alhamdulillah. Nah bet kudu nyebutkeun alhamdulillah. Cing. Ibu sehat? Lahirna batina mudah-mudahan urang nu kempel di dieu Allah ngawidian kalayan hikmahna ngayakeun acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana enjing atawa pageto ieu dunya dirugrugkeun ku Allah, urang kaasup jalma anu husnul khotimah. Hoyong Bu husnul khotimah? Lamun hoyong ulah saukur dina bibir hungkul. Dina mulud ieu Bu, sim kuring moal panjang, moal pondok. Nu penting mah panjang jadi budak, pondok jadi orok. Bener Bu? Ibu resep kanu panjang kanu pondok? Kanu panjang. Itunya lantaran lamun panjang mah pasti nepi ka mamana. Asal ulah panjang leungeun. Baris nepi ka penjara, ka penjarana. Mieling dina bulan mulud ieu sanaos sanajan lain dina bulan muludna, ena teh bulan naon ena? Jumadil awal, Jumadil akhir. Jumadil awal. Tapi migawe mulud mah memang urang kudu unggal poe. Lantaran aya hadis anu nyebutkeun bu istu li utami makarimal akhlak, dilungsurkeuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh pikeun ngomean akhlak.
Laras Bu. Lamun cek ayat Qur'ana bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Pan kitunya. Jadi geus aya contoh akhlak anu sae, akhlak anu pangsae-saena anu uswatun hasanah tina diri Rasulullah. Terus teh Bu, janten urang nerangkeun akhlak. Samemeh nerangkeun akhlak jamaah, urang pariksa heula akhlakna ustad anu calik di dieu. Leres Bu. Samemeh ngabahas akhlakna umat anu kudu diberesan teh akhlakna ustadna heula, bener Bu? Ngarah kumaha? Ngarah eta ustad jadi contoh akhlakna pikeun umatna. Leres Bu? Tos tabu 10:30 itu Bu, teu sabios. Ibu wawartos ka Caroge. Cek Caroge menang teu. Seueur di dieu istri anu Carogena ustad. Aya teu? Aya. Biasana sok malam Jumaahan. Nama malam minggunya. Oh, malam mingguan. Itu tapi keun bae lah. Salah sahijina Bu ngayakeun ieu acara teh biasana masyarakat sok diririweuh ku panitia, bener teh Bu? Dipentas sumbangan teh Bu? Dipentas henteu? Henteu? Alhamdulillah hari henteu mah. Ngarek nanya ka panitia mayar teu kajengan? Mayar henteu? Benar. Ka urang mah henteu, kanu lain. Tah kitu Bu. Tos siap Al-Qur'ana? Aya nu nyanak Al-Qur'an? Manya dina HP aya teu? Sok atuh buka Al-Qur'ana ari aya mah. Atana picung sanu bade ngaoskeun Al-Qur'ana. Sok. Surat Hud ayat 5 hiji heula lah. Dangukeun sing regepkeun ya Bu. Sok. Anu tiasa ngaos Quran disedekahan ku sim kuring. Surat Hud ayat 5 hiji. Hiji deui palih dia ayat teu? Cung palih dia. Sok. Surat Yasin ayat 2 hiji. Sok abitan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa ala alladhi fatarani apala ta'qilun. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Tah kadang Bu.
Jadi baheula Rasulullah lamun ka mana nyebarkeun tausiahna, nyebarkeun Qur'anna, nyebarkeun akhlakna teh nya ka umatna tara pernah minta bayaran. Bener teh Bu? Ieu cek Al-Qur'an, eta caraosan Al-Qur'an loh. Hei kaumku, simkuring moal minta upah ku harta ku banda nalika simkuring tausiah. Buruh kaulama ti Allah, naon buruhna Bu? Cing naon buruhna? Pahala. Saeutik pahala mah. Buruhna teh sorga. Terus matak lamun ibu datang ke majelis seja ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, buruhna teh pahalana teh sorga. Atuh simkuring ge kitu. Matak simkuring mah ka mamana tara pernah minta bayaran. Atuh panitia teh atoh ngurangan beban keur masyarakatna Paradis sanjaran beunghar oge. Bener teh pedit ai ka sorga hayang pan beleguk nu kitu teh. Ai sorga hayang ari ibadah mumul nu kitu teh goblok nya sarua kaajengan anu minta bayaran ongkoh nuturkeun Rasulullah dakwah tara dibayar ari ajengan hayang dibayar goblok teu nah make henteu goblok teuing ngan goblok gitu. Bener teh pariksa heula halakna. Hati-hati. Simkuring ngadeg di dieu teh bahkan berterima kasih ka jamaah jeung ka panitia. Lamun ceuk basa kasarna dewek rek menang barokah ti Allah Subhanahu wa taala ulah dibatalkeun, ulah digagalkeun. Da aing ka dieu lain rek dagang ayat, rek ibadah. Sayang nyaho. Kumaha cara ibadahna? Tahu sih mere nerangkeun gitu atuh. Ajengan masih kena barang peta bayaran. Ajengan teh ye dirina imana geus kudu hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal kudu kadinya atuh imana. Wah cenah da butuh duit simkuring oge. Kapan halak Nabi segitu? Kudu dituturkeun ku urang, kudu diturut. Bener teh? Kaasup ibu-ibu ge gitu. Ya. Jadi ulah dina otakna, dina hatena teh ulah duit ulah. Memangna duit teh sagalana. Lamun dina otakna jeung dina hatena ngaji ka mamana hayang duit berarti lain hayang berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Bae ngaji kieu bae ngaji kieu lanjut cenah naon ieu jang jelema engke sakedeung deui aya jang jin. Apa nu tita ibadah teh jin jeung manusia bener. Kadenge kenal aja da jin ge enak kenal aja ngan pedas teu kadeuleu. Ke sakedeung deui jinna urang kaluarkeun. Ya. Tuh, sok cek surat Yasin naon tah? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sok naon artosna? Artinya, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu
dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh Bu, tuturkeun mah para ulama, para ajengan, para habaib anu teu pernah minta upah tuturkeun eta nu kitu teh nu meunang pituduh. Tong dipanggil lamun aya ajengan anu hayang dibayarna 5 juta, 10 juta. Wah, geus ajengan goblok gitu. Lain rek nyalamatkeun umat, rek nyangsarakeun umat lamun gitu. Nah, anggur ngumpulkeun duit teh jang naon. Ngamplopan kabeh masyarakat adegeun yatim piatu. Aya teh di dieu yatim piatu. Sabaraha urang? Sabaraha? 15. Masyaallah. Kuduna ngayakeun acara kitu 100 yatim piatu teh. Kumaha? Daya artosna. Loba teuing kaajengan meureun. Ya, pentingkeun ye ka yatim piatu. Bener. Ulah diteuneun di tabungan wae. Ulah diteuneun di deposito wae. Moal bisa ngasupkeun eta harta teh ka sorga. Alhaqumut takatsur bihatta durtumur makobir. Mangkitu teh ceuk ayat. Nya. Nepikeun ka datang eta harta dikumpul-kumpul teh nepikeun ka urang poho rek asup ka jero kubur nu dibawa naon Bu? Ka jero kubur, amal. Nah hartana rek dibawa moal, tapi harta lamun dipake amal yakin. Sok ayeuna ieu kabeh lamun teh mah ibu-ibu, bapak-bapak hoyong lebet ka surga. Rata kabeh sakali dia bener hoyong. Tapi ari nyeun amal mumul rek asup ka surga moal. Tuh. Masjid kararosong lamun pangajian teh. Bener. Da kagok cenah ieu keur ieu, da kagok loba engke heula. Matak di mana maot, loba engke heula rek asup ka sorgana ge ku malaikat teh. Engke heula cenah. Baik itu Bu. Ibu sok sholat. Yakin, geus bener sholatna. Tah, salah sahijina akhlak Rasul teh diteundeun dina sholat. Wa aqimis sholah lidikri, ari sholat teh eling ka kalau atawa nu hiji deui kanu apa? Wa aqimus sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sanyana jalma nu ngadegeun sholat teh bisa nyegah tina kalakuan anu goreng. Ibu asok sholat 5 waktu. Asok tara. Pasea masih kene. Nyawa ka batur asok. Nyarekan salaki osok. Eta jelema salat. Apan salat teh nyegah tina laku lampah anu goreng. Nah habat parasia kene. Aneh. Saha? Nya si Uwa teh mana nu? Uwa teh mana? Bener Uwa. Parasia we. Ya. Jeung paraseana teh Bu berkelompok ayeuna mah. Bener teh? Tuh. Berkelompok-kelompok. Silih gorengkeun. Kadang-kadang setiap majelis ngagorengkeun majelis anu lain. Bener teh? Eta teh. Sementara Islam teh rahmatan lil ongkoh Islam teh rahmatan lil alamin tapi nah kalakuan urang bisa capekeun malaikat atuh. Cing rek kumaha tah?
Bener Bu? Ibu kantos tuang ketuangan anu haram tara? Wah bohong. Hah? Daging babi mataranya punya. Ngan lamun duit korupsi ti sarakya sok dihakannya. Bener teh? Ibu tara pernah tuang anu haram? Cung di dia sanu sok pinjem ka Bang Emok rek nanya sim kuring. Sanu ngariba haram teu? Nah atuh dipigawe wae Bu. Cing ye ahlak salat Bu. Lamun urang tuang anu haram tuh dituang ku urang dagingna jeung kulitna jadi haram teu Bu? Getihna jadi haram teu? Haram teu? Berarti lamun urang ayeuna wudu ajang salat haram keneh teu? Bisa ngadegeun salat teu? Bisa teu salat? Sementara anu di dahar kurang teh anu haram, maka eta nu haram teh jadi daging, jadi kulit, jadi getih, wah jadi sagalana. Tuli urang rek salat, wudu di wuduan. Sah teh salatna? Sok rek nanya, sanu bisa ngajawab. Sah teh salatna? Naon? Henteu sah, non bedana babi di sarungan atuh. Bener teh? Benar. Matakna Bu. Ahlak urang teh kudu halalan toibah lain tuangan hungkul. Lain ngan saukur tuang hungkul nu halal toibah teh ahlak urang ge kudu halal cek aturan-aturan dari agama. Ya. Lieur ge mah ye. Ongko hayang asup ka surga. Ari asup ka surga teh Bu ahlak omean, adab omean. Yen urang teh ngagem agama Islam, ari agama Islam teh agama anu arek nyalametkeun. Inna dina indalohil Islam. Agama mungguh Allah mah anu dipikari do ku Allah nyata Islam. Ibu agamana Islam. Lamun ibu agamana Islam osok salat, osok zakat, osok puasa, tapi teu make iman salamet teu? Hah? Moal. Nu kumaha cenah ayeuna anu salat teu make iman? Di mana eta salat? Saenggeus salat para sia keneh berarti salatna teu make iman anu kitu. Berarti akhlakna henteu iman, picilakaeun atuh nu kitu mah. Ya. Ngerinya. Bu. Ieu kabehanana nu aya di dieu paling moal 100 tahun deui umur Bu. Ya. Cing ke panggih di akhirat teh aya di tempat anu seserian anu ngeunah atawa keur gogorowokan. Cing. Ngeri Bu. Matak ti ayeuna omean akhlak urang. Akhlakna ngomean teh lain anu cek urang tapi kudu cek Al-Qur'an. Bener. Komo ayeuna keur rame. Nya. Gegeden nu di laluhur keur ribut. Sim kuring mah bieu jeung para habaib akur dieu. Tapi anu jauh jeung nu jauh ayeuna keur parasea bener teu? Parebut naon Bu? Cing parebut naon? Bahas ulah. Bahas. Nya. Cek ieu maraneh kudu ngewa ka Habib. Cek ieu maneh kudu ngewa ka ulama. Cing nu kitu alus. Nya. Cek ulama itu Habib teh lain turunan Rasulullah.
cek Habib ieu kaditu wah eta mah ulama usut burung bener teh kan aneh para saya aing ngaku Islam ya matakna lamun di masyarakat ya dangukeunnya timbul perpecahan balik deui kudu balik deui karena Al-Qur'an cung ayatna surat An-Nisa 58 sok awas Bu An-Nisa 58 Selamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW serta ulul amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kadang Bu atiullaha terus cingawitana ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul jalma nu iman anjeun kudu tunduk patuh kana katangtuan Allah jeung katangtuan Rasul tegasna kudu ngajalankeun kudu samina wa atona kana katangtuan Allah jeung katangtuan Rasul di mana aya hiji perkara anu matak ngajadikeun papaseaan anu nepikeun ka ayeuna di negara urang encan beres antara ulama jeung para habaib encan beres ngadon parabut nasab silih salahkeun nasab balikeun deui kana Al-Qur'an kumaha ceuk Al-Qur'an dalikal kitab la raib fihi hudalil muttaqin saenyana ieu kitab teh pituduh pikeun jalma-jalma anu muttaqin anu percaya
kumaha geuskeunana enteng lamun daek ngajalankeun mah. Kumpulkeun antara habaibna, kumpulkeun jeung ulama-ulamana. Musyawarah. Lamun ceuk istilah ulama mah basaul masail. Bener. Buka ayat Qur'ana, cung sanu rek macakeun ayat Qur'ana. Sok, surat Al-Mujadalah ayat 12. Moal kepapanjangan lamun dianggeuskeun ku Qur'an. Ayat 12. Inna nazaitu rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, Pelabu keteraskeun. Jalma-jalma nu iman, di mana orang rek membicarakan sesuatu perkara jeung Rasulullah, aya kenehnya berarti Rasulullahnya. Lain Rasulullah Sayuti anu di Samsudin, lain. Nu baheula ku aing ditewak. Nya lain kade umat. Pan tadi disebutkeun teu aya deui nabi saparantos Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman teh nyaeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya langsung ke Rasulullah, carana kumaha? Teraskeun. hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Tuh Bu, keluarkan sedekah. Saacan urang ngutarakeun masalah nyaeta ku cara kumaha adegeun salat hajat. Nasta'inu bisabri wassalah. Cara minta tulung ka Allah teh ku salat jeung ku sabar. Sok para ulamana, sok para habibna nyantun ka umat anu fakir miskin der babarengan munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Baris aya jawaban bener jeung henteuna. Ngata dilakukeun. Anggeus moal berlarut-larut ieu. Nya. Bener. Matak urang kudu cinta teh ka saha, Bu? Rek nanya kudu cinta ka saha urang teh? Ka saha? Ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun urang bener-bener bika cinta ka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bari salusukeun pangampura ka urang. Kumaha ka makhluk? Kumaha pada manusia? Da cinta mangan ka Allah hungkul. Ting. Ka sasama manusia mah urang kudu welas asih. Mata keluar ti imah urang sok nyebut bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat dengan Allah laku simkuring arek welas asih. Artos cempling ge kayak aya waktuna seserian. Hayang ngaji atau yang seserian? Dua nana ngalah tetunduh. Gitu hari ngaji. Ya. Ibu-ibu bisi boga permasalahan naon. Adegeun salat, saacan ngadegeun salat sok nyantun heula duaan, tiluan, opatan. Matakna lamun ngayakeun maulid ngan 15 urang santunan, ka mana he warga nu bala leunghar?
paralit amat antum. Padahal nyantun teh jang kasalamatan antum lain jang kasalamatan aing. Bener. Pan hayang salamet. Ti Nabi teh sok masih naon Bu? Nabi sok masih naon ka urang ke lamun urang pupus teh? Nah, masihan siapa? Nepungan wae mumul ngan wae ka Nabi mumul, nyantun wae mumul rek kumaha datang sapaata tuh ka urang. Cing. Matak beki lieur we hirupna teh. Nu teu boga atuh nyantun 10.000. Nu boga atuh 1 miliar. Nya henteu 1 miliar atuh 1 milieur. Teu naon. Teu jadi masalah. Bener teh. Sok nyantun teh Bu, ayakeun aya sabaraha masjid di dieu bulanan. Keun bae saurang 50.000 oge. Keun bae saurang 100.000 oge kumaha milikna, kumaha masyarakat aya milikna. Bener. Daripada urang cilaka tuli peutingna urang ngadua, aduh bungeun. Ari bahasa hayang nikmat iman ajeng Islam. Geus ngaraoskeun nikmat iman jeung Islam Bu. Geus ngarasakeun nikmatna sedekah Bu. Geus ngarasakeun nikmatna zakat Bu. Geus ngarasakeun nikmatna puasa Bu. Geus ngarasakeun nikmatna haji Bu. Geus ngarasa nikmat di pangeranan ku Allah. Cincirining jalma anu padi teh can pernah ngarasakeun nikmat di pangeranan ku Allah. Naon atuh nikmatna? Karek keunah nikmat dahar jeung nikmat hees. Padahal Allah kumaha? Ina atau inakal kausar Allah geus kalungsurkeun nikmat anu loba kana awak urang. Bener teu? Di mana dilungsuran nikmat urang kudu syukuran. Rada teh kitu. Di mana henteu syukuran datang adab, bener henteu? Ai nikmat teh lain boga duit wae Bu. Nya, nu boga duit nyeri mata ka dokter da teu ngeunah. Nya. Nu beunghar tamarakan nyeri beuteung muncrut ka dokter. Teu ngeunah hayang ngeunah. Sok mending syukuran ka dokter atau mending syukuran ka yatim piatu? Nah nu nyageurkeun saha? Nya kalau atuh. Ka dokter meunang. Gitu, jangan hablumin nanas nanyakeun ubar dunya naon. Ya. Ayeuna mah ubar paranti jelema gering dar di dahar ku jalma. Jalma cager bener teu ku pemuda-pemuda urang, der tarebleng, der marabok. Bener teu kitu? Daerah dia kitu teu? Daerah Simkuring mah alhamdulillah Bu. Ya. Jigana daerah dia mah loba aya nu tarebleng ku obat-obatan. Bener teu? Naon ngaran obatna? Hah? Paramek. Paramek aya loba teuing mah jadi lieur. Ya. Naon? Antangin. Komik. Eta mah barang anti angin. Obat batuk. Antimo, obat paranti mabok di dahar sasatrip atuh jadi mabok. Loba kade hati-hati Bu, kade Bapak RT, Bapak RW, para ustad, para kiai mihape ieu lingkungan. Anu tanggung jawab kana akhlakna ieu lingkungan teh para ulama anu tanggung jawab ngadidik akhlakna ieu umat. Ngarah ngahiji umat Islam teh. Loba anu rek mecah belah.
gara-gara kalakuan teu nuturkeun kalakuan Nabi jadi we terpecah belah. Benar. Kadang-kadang masjid itu jeung masjid ieu ribut. Jamaahna siri bedol. Cek ajengan ieu ulah ka ditu, cek ajengan ieu kudu ka dieu. Parebut naon? Parebut duit aing nyaho. Sok. Da alasanana boga duitnya bisa dahar pada lamun urang iman ka Allah ku Allah disugemakeun sagalana. Yakin ka Allah. Iya kana budu wa iya kana stain ka Gusti abdi ibadah jeung ka Gusti abdi main tapi tuh Allahu somad. Naon Allahu somad? Ka Gusti abdi nyandarkeun sakabeh perkara. Nu tadi dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah nu nyalindungan urang. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, cukup Allah anu nulungan urang. Ya. Sok gotong royong Bu ngurus anak yatim di wargana satempat, makmurkeun anak yatim bere tuang. Dangdanan. Lamun urang sok ngayakeun maulid. Namun urang resep kana maulid. Maulid ieu mah satahun sakali tapi pagaweanana kudu unggal poe mieling kana akhlakna Nabi. Urang geus saruan can jeung akhlak Nabi minimal atuh urang teh 20% weh nuturkeun akhlak Nabi. Ari akhlak Nabi teh akhlakna hulukul Quran gitu. Gantos sabaraha urang bieu duaannya anu cacan punten duaan tiluan tilu no. Ya. Naon sabab ayeuna umat terpecah belah? Jadi nu ngajawab moal sim kuring Bu, tapi nu rek ngajawabna Al-Qur'an. San nu rek ngacungna belah dieu, nu can belah dieu. Aya anu ngaos Quran, di dia belah dia. Aya palih dia. Sok ibu itu tuh palih ditu. Surat Al-Furqan ayat 30. Surat Al-Furqan ayat 30. Suratnya surat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa qala rasulu katingali. Ya Rabbi. Katingali. Cak Bu. Wa qala rasulu Teraskeun. Sok nu sanes nu sanes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabba inna qaumi tahadaw wa khadaw hadal qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, Tuhanku, sesungguhnya kamu telah menjadikan Al-Quran ini. Lepat. Kaumku. Oh.
Hai kaumku, telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Tuh, sok baca sekali. Jeung Rasul nyarita, Nun Gusti Pangeran Abdi sayaktosna kaum abdi teh parantos ngajadikeun ieu Al-Qur'an henteu dipirosea. Tuh bukan tos eta Rasulullah ngadu ka Allah. Nun Gusti Pangeran Abdi saknyana umat abdi geus teu make hirupna geus teu make Al-Qur'an. Di mana hirupna bener-bener geus teu make Al-Qur'an ciri ieu loba jelema paburantak di adu domba Islam ajeng Islam. Bener? Sementara Islam teh kumaha Bu? Agama rahmatan lil alamin. Maknya agama rahmatan lil alamin. Jeung itu pasea jeung ieu pasea. Berarti eta mah Islam nu ka iblisan atuh lamun kitu. Islam jelona iblis. Iblis dibungkus ku Islam. Loba teh nu kitu. Ka hati-hati. Eta cek Rasulullah. Nun Gusti Pangeran Abdi sanyana umat abdi. Geus teu mirosea kana eta Quran, berarti geus teu migawe kana Quran. Naon buktina? Cara nyiharep urang ka Allah Subhanahu wa taala kuduna qalbin salim. Boro-boro qalbin salim, hatena inget ka mana? Di mana keur salat? Bener teu? Karek kumaha? Dijabahna atuh. Bu, ibu gaduh caroge. Lamun gaduh caroge, jalan-jalan jeung caroge eta caroge di cepengan, tapi hatena matana kanu awewe nu lain. Musyrik teu buka eta pamajikan. Berarti lamun urang aya keur salat hatena teu bisa mayar hutang, musyrik henteu. Hate teh kudu mencerong ka Allah. Ai mencerong ka Allah teh kudu eling hatena, kudu dikir ka Allah. Matak di mana jalma anu bener-bener iman jeung Islam mautna ge jiwana tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, he jiwa-jiwa nu tenang. Ai urang ina salat hatena teh tenang. Rajeun daek salat mentana ka Allah pangmayarkeun hutang. Jang mayar Bang Emok, rek kumaha tah? Cing. Rajeun wiridan 1000 kali hayang lunas hutang. Jang mayar cicilan motor. Wah, segala rupa. Nu kitu akhlak Islam. Akhlak Islam mah Bu, pan geus dimimitian ti mimiti leumpang ge geus kudu Rahman Rohim, wala santur asihan, geus moal picacapekeun batur, geus moal picacapekeun sasaha. Walasan asihan. Matak ngaji ta kana Quran jeung ajengan. Ngaji jeung para ustad. Ngaji naon atuh di masjid teh? Cing. Mana aneh. Sabaraha taun asup Islam? Cing. Cenah umur geus 60 tahun asup Islam, salat di eta pasea di paju, ka mana paeh? Sing karunya tuh kana diri sorangan. Anu nyaah kana diri sorangan teh diri sorangan ku cara mikawelas mikasih ka sasama makhluk. Oh. Lamun urang bener ayeuna umat Rasulullah, dur di RT urang teh, di RW urang teh aya WTS rek dipikang ewa moal ku urang. Cing rek nanya. Di warga urang aya WTS rek dipikang ewa moal ku urang. Nah make moal da kanyata namanya dipikang ewa, dasar situ ngajeulan heujeut. Sia teh kitu-kitu teuing kabina-bina teuing. Bener teh bahasana? Ieu bahasa bener itu kieu itu. Kejadian di masyarakat teh. Nah cenah ajengan meuni jorok lain ieu menerangkeun kejadian di masyarakat teh kitu. Di mana aya wargana WTS? Eta wargana anu goreng hate teh. Si eta mah cenah yeuh pagawena ngajualan daging atah. Bener teh? Nu kitu
anu dinabian ku Muhammad nu kitu akhlakna umat Islam tulunganeun di mana aya WTS di warga urang eta teh kaberkahan pikeun urang gerak bangun akhlakna ku urang sok masyarakat udunan 1000 ewang sapoe pira ku teu mampu ngahirupan WTS hiji benar teh wah tak jarang ada yang ceramah kieunya rek dipikara sepek rek dipikara we urusan maraneh aing teu urusan nu penting urang nepikeun paduli amat lantaran ngaji Quran teh kudu bisa misakeun antara hak ajeng batil mana hak urang mana hakna Allah mana hakna batur gitu ya kade hati-hati Bu tidak nget ayeuna urang kudu nyalindung ka Allah pan urang asa ngaduanya mimiti tadi pada maca Quran oge a'udzubillahi minasyaitonirrajim abdi nyalindung ka Gusti tina godaan setan nyalindung tina godaan setan kudu kumaha keterangan Quran Allahu waliyul ladina amanu Allah teh pelindung jalma nu iman berarti lamun urang hayang dilindungan ku Allah tina panggoda setan kudu iman nu tegas benar kudu iman hiji iman ka Allah tong aya deui dina diri urang ucapna tekadna lampahna kudu iman ka Allah cek kataran Quran innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazalul alaikumul malaikat sing sajalma anu nyebut pangeran Allah kalayan istiqomah dina ucapna tekadna jeung lampahna nu datang teh malaikat lain jurig oh meung keur ngaji iraha deui ngaji kieu lah dibayar hanteu komo dibayar aing ngadat beres tah gitu Bu ya. Semangat ari ngaji kudu semangat gitu kalap barokah ti Allah teh kudu semangat cenah Pak Haji bade ka mana bade milarian karidoan Allah meni asa gampang teh milarian karidoan Allah ridho Allah teh aya di jamaah non buktina fakir miskin anu loba di dieu aipek ngan sanggup 15 ridona ngan 15 kudu nama 150 urang aya keun kieu teh ari kadukun daek kadukun masyaratna ieu bener daek teu nepi ka jualan motor ieu kalau masyaratna ngan mere yatim piatu 600 warga di dieu saurang 50.000 jang yatiman berarti 600 urang da moal aya tuh sa RW ieu 600 paling ge 200 urang nya berarti saurang 150.000 bagja piraku teu sanggup ngaluarkeun sabulan 50.000 sok sing aya kawani urang teh hirup teh engko hayang salamet tapi jalan kasalamatan nu ihdinas siratal mustaqim diantep nya ka atas Bu ya geus sajam ieu teh turuykeun ulah turuykeun moal tunduh season 2 Bu sim kuring capek nya ayeuna season 2 na sim kuring ngahaja kapalang edan ngaji teh ya itu jadi sabaraha menit deui teraskeun tanggung jawab oh sakedeung we nya ieu ti alam buta
ti alam buta datang ka dia cenah sim kuring lala jauh urang pentaskeun sakedeung tes 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 kuring mah pada istirahat heula nya tes tes 1 2 3 percobaan Assalamualaikum. Nakali deui anjing aduh assalamualaikum. Tak itu tali aduh aing alhamdulillah. Sim kuling kaliwat ka dieu nya dina aya keur lalamean. Teu sawios sim kuling lalajo. Aduh, hampura sim kuring holana kieu nang ti kudlatna nya. Ibu ngaduh doni na mu. Ibu aya doni na. Pani dia aya doni. Doni anu meme teh geuningan. Doni anu me gitu tah aya teh. Aya anu mu ulah seselian nasi kuring mah ieu di dituna. Ulah seselian nu ngahina kawing. Ieu aing teh. Aing arek ngilu ngaji cenah di dieu teh rek ngadangukeun meunang teh. Mudah-mudahan we anu aing teh jadi malok nya. Jadi maok nya. Eta tadi kuring cicing dirinya di tukang goreng memek dirinya nah di tukang nyuruh aya dongeng tukang goreng memek dirinya deh nah heula urang keluan hiji deui pabatulan uing nya lajana we urang kaluarkeun nya nanggukeun ulah deuli euy awe alaing sakabehanana wadia balad jin buta anu aya di satu kangen atau sahareupeunana klinikna Ibu Maira kumpul hei ka dieu gancang ka dieu kumpul sakedeung deui rek aya pangajian urang ngumpul urang ngadengikeun ilmu tausiahna pan urang ge sarua dititah
ngabdi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hei sakabeh jin kene antepkeun manusia mah paduli amat, nu penting aing salamet, aing ge dah hayang salamet diparentah ibadah ku Allah. Bener kitu? Weh, ieu geuningan si belagu gaya di dieu. Rek naon si lain teh di dieu? Nyulakan, nyulakan. Ampun, ampun, nyulakan. Ye, belegug teh. Ulah handap teuing eta teh kana kunci babel. Ya, aing teh jaga aker burut ieu teh. Nah, ari sia. Kumaha nyulakan nak mang? Cager. Sauna ayeuna teh aya anu bade dipintonkeun di dieu teh. Namina nana gerhana, bener henteu eta teh. Teu nama aya ustad nana gerhana. Nya bener gitu. Aing nurutan mana ngobrol teh. Kumaha urang panggil bae ayeuna nana gerhana sim kuning teh hayang nanyakeun sababaraha perkara mana atuh nana gerhana teh naik ka luhur. Sim kuring di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ibu-ibu sim kuring ka dieu rek ngaji sugan we dibayar makanya hayang dibayar anu entong dibayar dolaka dibayar teh aing datang ka dieu teh teu ngadahareun anjing tegapleun ongkos. Nah kejeng ongkos mah minta we engke. Ongkosna kabeakeun bieu ge dipajeg di jalan ku preman. Dah nu majeng anu ditato. Ditato teh pada dah ingun eta sia. Ge dibejakeun. Nya eta teh tanda tolol. Oh, tanda tolol lain tanda taat anjing. Lain tanda taat eta anjing. Da ayeuna mah geus ibadah jadi tanda taat. Amin 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 amin. Ya robbal alamin. Mawa doni teh maneh. Eta ngirung tuh da teu karas. Mawa doni henteu. Henteu. Doni anjing. Oh, doni. Doni me gini kan. Apa? Ti iraha atuh suwing teh. Eta teh nanyakeun lain doni roti eta teh anu lembek. Roti. Doni anu lembek gini kan. Roti anu cawek-wek. Uing arek nanya tadi jangan ngamahan akhlakna Rasul. Ting uing terangkeun anaonya akhlak Rasul anu disebut ini tabligh amanah patonah dan Sidik tanyakeun deui ka Mustami, sidik teh naon? Bener. Cung bakal dibere ku kaula 50.000. Sidik teh nyaeta bener dina ucapna, bener tekadna, bener dina sagala anu dipigawena. Enggak dipigawena cek mane atau cek alo? Ayeuna mah nu dipigawe teh ku hawa nafsu sanes cek Allah. Oh, lamun ku hawa nafsu bener ada Allah. Salah. Moal dibalik duit ku aing. Tah ieu wungkul teu dibere tadina rek menta keur ongkos. Sabab kaula teh beak bensin teu boga ongkos. Beakeun bakal ngaji di dieu teh sugan we dibayar ku panitia. Ye tong hayang dibayar ku panitia engge lamun anjeun iman anjeun takwa anjeun mari aya nu menek duit di amoan. Insyaallah di amplopan ku Abah Igu. Wah, Abah Igu ge agak kele ayeuna. Kele. Oh, moal mere. Moal mere ayeuna ge. Dosa eta teh moal mere teh. Daripada ayeuna panitia neangan duit saloba-lobana. Tanu tani sini ayeuna nyambut amanah kumaha? Ari amanah hiji tabligh kaduana Rasul teh amanah. Ari amanah teh dapat dipercaya.
atanapi amanah teh tara nu disebutkan perkara titipan itu amanah teh naon wae kudu disampaikan. Nyur Jujur. Bujur. Jujur. Tetep ka harti pisan. Anjing lewe ka anjing ngeluk wani jeung anjing. Oh, anjing ah. Aduh, hampura tuh. Ami ampura. Kun anu katiluna amanah patona teh pinter dina agama, pinter dina tingkah, pinter sakumaha tata cara Rasul. Tong minteran batur berarti eta teh henteu patona. Hoyong pinter hoyong. Saur Allah ngadugikeun nanyakeun kaula innalladzina kadzabu bi ayatina. Salah sawios ayat Al-Qur'an aing nyaho eta artina. Ayat apal Nyaho artina. Ari artina teh naon mi ayatna teh? Innalladzina kadzabu bi ayatina. Si jalma anu ngabohongkeun ayat-ayat Allah. Pandok langit moal dibuka anjing tulakannya ku Allah. Kaduana wastakbaru takabur ku hartana. Takabur sombong. Takabur ku geulisna. Takabur sombong, olo abung kadang gelis padahal pekek aing ilumna. Geulis teh bener. peot. Takabur ku jabatanana. Boga rasa jadi RW. Komo jadi hansip takabur ku hansip. Oh, takabur. Duluy. Takabur ku ilmuna. Loba ilmu dipake ngabohongan batu. Oh. Eta takabur. Loba ilmu hayang dimayan atung ngajual ayatnya. Kaulah yang dibayar. Menang aji iku engke. Yang dibayar tuh dadu. Bade mayar ka kaula moal. Paradit geuningan. Anu ngajual ai tabling. Tablik teh ngadugikeun. Oh. Tablik teh ngadugikeun disebutna mubalik. Anu nembe didugikeun, anu ngadugikeun nembe tausiah saha? Abah Igun kahartos. Eta tabligna anu sakitu munelna, eta tabligna anu maparin ilmuna, eta tablig teh anu maparin pencerahan ka urang sadayana. Mudah-mudahan anu tadi didugikeun ku Abah Igun sing ngajantenkeun tablig amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Tuluy sak balikna cenah sebet eta naon? Apa nanya sini aplek amanah anona wah hiji ini iana ya gini. Eta teh aya sabalikanana tablig teh geuningan di mana hayang dibayar henteu ikhlas. Majarkeun teh nyebarkeun ilmu anu amanah kadituna loba jelema ayeuna nu ngajarwal ayat. Oh itu Ayat kudu dibeli bahkan ari di salita mah ngajual awewe ngajual ayat ngajual awewe mending keneh ngajual awewe puguh kadasana. Ngajual ayat saur Allah wala tastaru bi ayat. Sama nang kolila. Ngajual ayat wala tastaru bi ayat di amanah ngolik lah. Namun hayang beungar anjeun kudu meuli ieu eta teh syarat. Padahal syarat anu hebat mah tadi didugikeun ku Abah teh eta syarat. Oke to eta teh hidup ianat kumaha ianat ari hianat teh sok nyokot pamajikan batu. Oh Eta hianat sok nyokot dompet batu. Oh Mau balik dibayar aing teu. Oh ianat Hianat. Anitnya engke maya karunya coba ongkos ajang melekna ngaajikannya. Oh, ini melek waing lah. Sirik ai tadi nu ngaos ngacung dipaparin 50. Ari aing teu dibere. Udah lamun hayang beunghak gampang. Engke penting ku aing dibere jambe. Lilin hurungkeun tungguan ke duit tamru di dinya nya. Nungguan lilin. Kayaknya anak hiji ibu-ibu keur niupna nungguan lilina. Niuk lilin. Ngok. Oh, niuk lilin. Tengah we ting ngena mulu hayang habala uta. Kayak moal.
moal pan tadi ge ngadugikeun tong musrik no ulah ayo ulah moal eta mah mending Abah Igun we sakalian jadi ieu na jadi anu teh disebutna teh Abah Igun teh nyaeta anu sok nyegikna. Nah aing mah unggal poe nyaho Abah Igun Abah nyanyi. teh nyegikna ka Allah. Aing nyanyi jingana mah nyanyi mana nya nyanyi ka Allah. Alhamdulillah. Syaratna Merasa rindu terhadap Rasulullah. hayang apal syaratna nyanyi ka Allah. Oh yo. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji dibarengan ku iman jeung Islam ka Allah. Kadarenge eta geuningan syaratna. Alhamdulillah. Jeung ulah aya pangakuan dina dirina. Mohon. Urang kudu bisa ngamasucikeun sabaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sakabeh isi langit geus nyucikeun ka Allah, geus ngamasucikeun ka Allah. Indung ingat Cing eta tadi hinip ya hikmat milakna Biladah madugikeun wae ku buta. Sabab buta anu panghebat suarana sim kuring tewasa tina ngadugikeun anu neme didugikeun. Benyaan we yang nyaho nu milakna engke di puluhan wae. Buruhna can katingali ieu teh beuteung geus lapar. Can aya nujuguhan ti panitia oge. Sugan we engke dibawa ka Ampera. Tak geuningan ngodok. Ya ku aing di puluhan kancang duit halal. Da butuh dicokot. Puluhan wae, puluhan. Kancang terangkeun milakna. Kancang aing can nyaho milakna. Lain bibi endah lain milakna. Biladah dugikeun wae ku Abah. Dugikeun amung ini amung Ya duitna dipaparikeun. amung apeng yang ininya. Jika dia saha cung anu ngacung anu nyebatkeun Biladah. Cung, Anu apal milakna. cung anu naon Biladah? Nah, lain gak cerdas eta teh odob. Ari odob teh bodoh. Oh, pinmo pinter-pinter tapi beleguknya. Iya. Oh, gitu. Nyaho aing nyaho. Mohon. Ya, Ari ieu Kang itu kumaha? baik-baik jang dirinya sakedeung deui tos aya pangaresa buya di nganosan mohon. nya sing karunya itu aya gulu ulang hiji deui di tukang Amin, amin. aya buya Jabai kenging duit. Bade ka Ampera hoyong duit. Teu hayang teuing mikeun ge ti panitia di buruhan hanteu. emo atul nuun kuning atul dipasihan waktu ini mudah-mudahan ibu-ibu jadi husnul khotimah sim kuring ge jadi putana anu husnul khotimah. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi